kabeja aya anu bisa ngobrol jeung malaikat teu beda keduang kana CS malaikat aya ngadenge aneh teu aneh dasa pangaruh ku geus akhir zaman bahkan deng-dengeun masih timbul tibanten keneh ngadenge ditokohkeun diulamakeun aya zaman kuari mah nu geus ngamusuhan para habaib. Deng-dengeun hadirin wal hadirat anu hadir di tempat urang mah jelema bodoh, urang mah jelema teu bisa ngaji Pak, urang mah teu nyaho kana hukum, ngaji kitab teu timu, ilmu nasab itu keneh urang mah patokanana kitabna guru-guru urang anu darekeun. Leres. Ja urang mah teu nyaho patokanana urang mah guru-guru urang. Dalam Al-Mukarram Hadratus Syekh Abu Ya'uci Cilongo teu aya anjeunna ngamusuhan Habib. Dalam Al-Mukarram Hadratus Syekh anu ti Cidahu teu aya ngamusuhan para habaib. Hadratus Syekh Abu Ya'ci Santri, Hadratus Syekh Abu Ya'ci Anggur teu aya fatwana anu matwakeun anjeunna ngamusuhan para habaib. Justru guru-guru urang terdahulu amanat ka santri-santrina mun ka imah aya Habib sanajan Habib tersebut masih leutik keneh wayahna kudu takzim jeung hormat ka para habaib. Ai zaman kuari geus arara wayahna urang bil barokah muludan muga-muga urang sadayana ulah kabawa ku sakabakab. Pertahankan keimanan urang, cinta ka Kangjeng Nabi, cinta ka keluarga Kangjeng Nabi. Muga-muga urang sadayana bisa dipertahankan kecintaan urang sehingga urang sadayana bisa selamat dunia sampai ke akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kanur Jaya naon ieu muludan kudu dilaksanakeun bae kudu kahiji pan barokah mulut budak santri dikobong teu kudu ngejo-ngejo isuk-isuk tinggal ngagonjleng aya loba berkat ngan tampolah ieu dina muludan deungeun gede fitnahna ka baris kiai kang tukang ariung naon gede fitnahna tampolah tos tinu muludan rada bakakak rada loba kuluhum rada aya begitu isuk-isuk ditoong naik dibikeun ka tatangga terkadang aya nu geus hasem dibikeun kurang hasem leutik teh asem rosa teu can ngeun geus rada sumuk dibikeun ka tatangga kumaha pancet tatangga bagor ieu kiai sampai kaharasem beh karak dibikeun cenah ka tatangga kabina-bina ieu kiai pelit nah tuh bener orenganan mah asumna ti mimiti cuan ieu berkat ulah sampai asem baji bingung ya dek dipiceun jageus rada asem dipiceun meureun ku kiai teh lembeh kadeleun ku tatangga teh. Masya Allah tak kiai pelitna ka nabi lain dibikeun ka tatangga eta kalah dipiceunna bakakak buat dipiceunna lain dibikeun ka tatangga dibikeun salah teu dibikeun salah makana nasib ngaran teruskeun muludan mah dengdengeun naon sababna anu mantep kudu diteruskeun bae muludan sabab perjalanan urang ibadah ka Gusti Allah nek ngarepkeun nu mana anu diangseuhkeun ka hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kanur Jaya abdi mah nek ngarepkeun salat sabab abdi mah tukang salat dengdengeun salat nu mana anu geus rarasaan endah ceuk hate anu bakal jadi andalan di hadapan Allah
sabab salat urang mah banget nyang hareup ka belah barat ai hate ka kalayang banget mah nyang hareup ka arah kiblat ai hate mah kalah lempang ka saw lempang ka keb lempang ka hum mah usolli fardhu dhuhri arba'a rakaat mustaqbilal qiblah Allahu akbar dur ge hujan asik tereh ka sawah asik keur salat asik-asikan sagala ibu-ibu meureun salat subuh usolli fardhu subhi Allahu akbar masak naon ieu nyamana pasakeun boga salaki doang nu geblek usaha teu daek nyarekan salaki bari sol sok itu ibu-ibu tempolah madeng-dengen urang mah perkara anu leungit deh leungit meme salat disiaran teu kapanggih pas kejeuna salat euling bener ibu-ibu diberi duit mereka salaki 50.000 disiaran kamana duit kamana sholat Allahu akbar di mana eta duit ambil aingnya geus meuli eta kamana eta korenganan mah dina kantong BH jadi ingat makana dengan bisik langit kunci, langit nambai, kira sholat diancang. Esok ingat. Ya Allah, ya Karim, tabarakallah. Cobalah, Masya Allah, tabarakallah. Apakah sholat model gitu? Menek dijadikan andalan kurang di hadapan Allah. Allah, kurang mah. Kanu jaya, puasa baik, puasa sarua. Kurang mah, puasana ngendindah kendahar doang. Mutadina, mimitina, kurang barang dahar endah dibelah. Dipindahkan dari tipeting sabener nama dengan jabukti nama puasa urang ngeun tumpul jabukti nama ngomongkeun batur bulan puasa resep baik ya Masya Allah paseak tampolah jeung tatangga resep baik bulan puasa ngomong ibu-ibu mah ngomongkeun batur bari jeung bulan puasa doangna setep jasa eta mungkin barinya seuhan di sisi cai cerok dan teh cenah pada urang nawa eta tetangga urang teh itu hari geus kabeli kulkas nyaho kami dia teh meunang hutang cenah karena hutang-hutang ngomongkeun padahal major teuing dan mayar lain teteh tapi ku hayang we caheut ngomong nya aneh urang tetangga kabeli kongkorong nyokkeun cenah itu geus kabeli kongkorong alah teh pada urang nama eta kongkorong nage horenganan atuh lain emas asli naon kitu Singapura lah eta hayang padahal pan lamun kadengir tah udah urang nu diomongkeun teu mah puleuh cik tetangga urang atuh Singapura teh meunang aing kabeli coba dia Singapura teh kabeli beul benar geus makana urang mah lain puasa sabenerna mah mindah ke dahar doang cara tarawih na we ka atuh tarawih na ge atuh aja teu pati jelas urang tarawih pilihan gancang bae bener di kampung urang mun imam aya 3 hiji gancang hiji sedeng hiji kendor milih mana Bu milih mana jujur bae mah aya anu kenceng aya anu sedeng aya anu kendor milih mana nu gancang pas ya Allah ya Rabbi boro-boro kasebut bapak-bapak jeung ibu-ibu ya sim abdi sok di pasantren telok taraweh ka masyarakat jauh di lembur eta sok ngahaja imamna di jadwal budak santri malam ieu mang anu malam ieu mang anu tabiat budak santri beda-beda aya anu kenceng bae aya anu sedeng bae aya anu kendor bae
eta tetep budak santri bae ge milihna anu gancang ba. Lamun babaturan anak ngimaman ya Allah angel mantak biro-biro rome Allah ngaran angel Pak Allahu akbar eta teh deh ibu bisa meureun jauhna mah kita gancang. Bismillahirrahmanirrahim. Coba baturan teh dilik-lik sagala can. Coba ulah dilik-lik euy, coba baturan anak. Gusti Agung titah lembut bae. Masyaallah tabarakallah. Urang mari ibadah. Tapi insya Allah lamun urang teh ngarepkeun tina perjalanan ibadah urang rada hese Allah rada ngardi. Insya Allah pengharapan urang di akhirat lewat muludan samodel kieu miharep urang sadaya nabi sakaturunan ku syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabab saur Imam Syafi'i di antara dina kitab Madari justru dijelaskan man jama'a li maulidihi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya alahum ta'aman wa amila ihsanan ba'athahullahu yaumal qiyamati ma'as syuhada'i wa sholihin wa yakunu fi jannatin na'im. Man sahabai jalmana jamaah anu ngumpul-ngumpul jalma tersebut li maulidihi sallallahu alaihi wasallam pikeun rek kagungkeun kana kelahiran Kanjeng Nabi ikhwanan ngumpulkeun dulur-dulur urang urang dieu urang Citarik ngumpulkeun tatangga sabelah ngumpulkeun urang Balembeng ngumpulkeun urang mamana dikumpulkeun dina hiji tempat doang kieu wahaya alahum ta'aman nyiapkeun daharan samampuhna nyiapkeun besek nyiapkeun snack aya besek na aya snack na aya geus ditongan bepan waing na snack na jangan sukro doang cenah waing na alhamdulillah aya jerukan cenah sauru atuh jor teuing utama kumaha milik bae rezeki mah teu pahiri-hiri moal pahili jeung sendal jeb meureun anu eueuhna naonan teu salat subuh bae atuh tah nasib karang waing mah cenah eueuh cayan kabeulaan berarti kana moal disiling bae nyiapkeun kadaharan saayana deungeungeun samampuhna maka cik Imam Syafi'i ba'asahullahu yaumal qiyamah jalma anu ngarayakeun muludan samodel kitu bakal diutus di poe kiamat dihijikeun ma'as syuhada'i wa sholihin jeung jelema-jelema anu maut syahid wa sholihin jeung anu saroleh wa yakunu fi jannatin na'im jalma tersebut bakal ditempatkeun dina surgana Allah subhanahu amin ya Allah ya rabbal. Maka muga-muga hadirin hadirat sadayana bil barokah urang ayeuna ngayakeun muludan muga-muga urang sadayana bisa asup kana surgana Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin. Laju ka Nurjaya hayang hasil ngarayakeun muludan kudu kumaha atuh ieu geus insyaallah memenuhi kana persyaratan makana urang mah tuturkeun bae kasepuhan urang tuturkeun guru-guru urang insyaallah ieu geus hasil insyaallah sabab cik ulama wa dzalika yahsulu bi'il amit ta'am ari ngarayakeun mauludan teh hayang hasil di antara nabiin amit ta'am meredahareun doang gila parsel diayakeun nya dongdang bernya bahaji diayakeun snack diayakeun alhamdulillah luar biasa ya ieu jamaah penuh lalu ya aya 1000 ya Bu 2.000 mah aya nya cuan ieu aya teu kabagian snack nasib teu kabagian ya awas insya Allah hasil ngarayakeun muludan ku ngayakeun dahareun samampuhna ngep awasing hade deungeun minum tina bahasa bi'in amit ta'am kaluar
sing ikhlas. Naon sababna kanu jaya teu saeutik jelema zaman kuari ngaluarkeun dahareun tapi tujuanna hayang dibayar deui utang-utang tangga sabeuna. Awas sing ade. Mere besek, mere parcel 20 kata tangga sabeuna. Engke cenah kurang ge sugan dibere deui 20. Dibere kita tangga sabelah dibere 10 kakak ke kampung urang. Awas sing hade berarti eta engke teu ikhlas, berarti tamah lain mere dahareun tapi eta mah ngaranna ngahutangkeun dahar hawatos bisi teunang hasil ganjaran ngareakeun muludanana. Sabab di abdi bah aya nu sampe haliwe ku gara-gara masirikeun dongdang dibere ku kampung sabelah dongdang asana salapan pas meujeun ngariung muludan ke kampung itu deui kampung eta nu mere salapan teh ngan dibere 7 ya Allah teu kabagean kumaha cik kampung itu naon dak tolol amat celeter teh belah dinya da urang mere salapan kurang dibere 7 urang mah nan jebelah Masya Allah tabarakallah. Awas sing ade ieu zaman teh ulah ngajadikeun tuntunan dijadikeun tontonan deung-deung. Ulah sampai urang salah kaprah sing ade. Muludan mah nu penting ngaluarkeun dahareun saayana nek dibere deui ku tatangga rek henteu rek dibayar deui rek henteu urang nu penting tujuanana insyaallah geus ngaluarkeun dahareun tujuan ngagungkeun kana kelahiran Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu kadua tina biit amit to'am mere dahareun wayahna nu kudu pangheulaan dibere ku panitia nu kudu pangheulaan dibere ku urang anu keur ngareakeun uludan mun disama nu rosa ngabutuhkeunana kana dahar saha di kampung urang anu rosa ngabutuhkeun kana dahareun eueuh deui dengan iwal ti budak santri. Naon sababna? Sabab budak santri mah Pak, Bu eta nu keur dikobong. Boro-boro kasebutna dahareun anu ngeunah. Dahareun nu teu ngeunah ge meledug bae beak di dahar ku budak Cau atah ge beak, dangger antah ge tampolah di daharan ku budak santri mah. Ku nikmat bae, ku lapar bae eta kana budak santri. Jadi dah aya budak santri aya. Cuan teka bagian kayak joy budak santri. Masya Allah tabarakallah. Aduh sok cerik bah. Eta budak santri dinu abdi lamun tos ngariung. Eyeug ngariung mulut. Eyeug ai balik tos ngariung kudu ngaliwat. Balik tos ngariung kudu masak. Ya Allah, teu dibere ku panitia teka bagian. Heulakeun budak santri deung-deungeut awas ada. Cicing budak santri keur dibere musuh karomong. Masya Allah, Gusti Agung. Awas sing ade. Boro-boro kasebutna istilah nama doang kikian deung-deungeun ngariung beh aya budak santri eta ngadoa ulah sok lolojoran. Naon sababna makruh. Eta pan budak santri malah mun ngadoa kiai lojor teuing hendak karasa ku imam di baheula. Si aji tah. Atuh paniku teu geus apa hayang dahar. Si kiai eta pas ngadoa kiai mah tunggu kana bahasa robana we. Jalamun geus bahasa robana mah eta doa kiai teh hanggeus. Aduh, siliwir pangkerlak beuteung apa. Nagerongan cidung. Ditoong pangker amin. Loba ieu dah. Amin. Tukang nongan hanceuk amin. Loba naik loba. Pas ngejehna ngadoa cik kiai Robbana orenganan mah lain artina Robbana ge Robbana hablana aduh kan rojor keneh bae eta Robbana loba paneta Robbana milladun aduh Robbana sugan teh menek atina nu tunggukan atina begitu Robbana atina karak gerbenah dia ieu ditunggu ge
orang geus atina fi dunya ge lojor di bae enak kana huang bagong doang ya kiai teu pengertian negara rugi yang eta teh baheula. Masya Allah tabarakallah. Makana urang jadi kasepuhan mah kasebutna jadi imam di masyarakat bukan rasa kabri mah benar kudu luak lieu ulah eta model dinu paeheun eta kula sok radah kenek eta ka kasepuhan doa sagala dibaca atuh ngadoakeun nu modal sagala dibaca nyabari nangtung pan coba bismillah atuh doa saya pun jagat saya pun angin dibaca atuh nanaonan bisa kitu ulah kiai ulah dengdeungeun salajan tak beuki ngadoa atuh coba di imah bae kadoa nu rojor ieu mah keur bari nangtung pan ieu budak santri seleke-sekeng bae hayang geura-geura amplop budak santri waduh makan deui ya cik budak santri. Amin amin bari kieu bae kebeuh he atuh nanaonan komo urang ngadoakeun keur paeheun mah kasebutna keur nyolatan boro-boro kasebutna doa anu sajena dina salat nyolatan janazah doa iftitah bae ge sakumaha urang kumaha gagah doa iftitah teu sunah dibaca nalika urang keur nyolatan bae atuh komo doa anu sajena maka atuh saperluna bae teh awas kembali deh budak santri cuan teu kabagian deung-deung awas sing hade lamun pibahaneun ieu budak santri teu kabagian lillahi taala ikhlasin abdi meuning ulah dibekelan berkat ulah nu penting bikin ka budak santri asli ge naon sababna sok karunya ulah ngan atuh ari aya mah budak santri kabagian atuh cuan sampai teu kabagian lain naon ieu eta bugo datang ka imah eta boga anak laleutik keneh lajuan cikuku mah ge ta anak lamun durut-durut mobil kadenge datang eta kusuk haruda bae anehna pating garuni nyaal haruda oh bapak cenah bapak dokap oh eta naon kenging jeluk budak atuh budak leutik itu maksudnya meukeun ngobrol badinya gitu eta naon eta salah anggurnya anggur cenah sok kitu tampol lamun eueuhan mah sok bisi ceurik eta na cenah beas nuhun beas gitu kenya beas eta na beas amun eueuhan teh bisa ceurik teh bae bahaja ada ya bila sartos capek ke dia anak dina eta eueuh beasan ceuriknya beuh pandripuhnya bohong namanya ya Allah ya Karim tabarakallah awas tah kahiji tadi tina bid amit ta'am wayahna kudu ikhlas ulah ngarepkeun hayang dibere deui anu kadua tina bid amit ta'am tadi wayahna heulakeun anu leuwih layak narima kana dahareun tersebut anu katilu hiji deui tina bid amit ta'am deung-deungeun mun disama ulah waka diberekeun ka batur ulah waka dibawa ka masjid ulah waka dibawa ka mushola eta hancengan lamun urang teu can mere indung jeung ba naon sababna sabab deung-deungeun memeh urang bisa mere ka batur kudu bisa mere heula ka indung jeung bapa memeh urang bisa ngahargaan ka batur kudu bisa leuwih ngahargaan ka indung jeung ba iya di dia cuan aya dengan terang kolot na jeung uludan nganterang ka indung bapa bo nganterang aya nu teu nganterang aya jelema beleg awas sing ada deung-deungeun ulah tibalik liang tai di zaman kumaha naon karun jaya tibalik liang tai ai kabatur bisa mere ka indung bapa teu bisa mere ai kabatur bisa minta doa ai ka indung bapa teu bisa minta doa awas sing ade Allah nu paling mujarab doa ngabandingan daripada doa indung jeung bapa isi percaya siaran karamat jalahan sanajan beak
Madura, beak Banten, beak Pancarahan, mana jarahan kurang nyiaran karomah. Tapi lamun teu meunang doa, teu meunang ridho ti jadi indung Bapa, moal kudu neurak syafaat wali, moal kudu neurak karomat para aulia Allah. Boroning sagedena waliullah, sanajan syafaat Kangjeng Nabi, sanajan syafaat Kangjeng Rasul, moal kudu teurak, moal kudu nempel ka jelema anu tukang ngalunjak anu jadi indung jeung Bapa. Sehingga bahasa kolot baheula sok pake patokan kusim abdi bo. Cik kolot baheula mun jelema sok ngalunjak ka indung Bapa, teu meunang ridho teu jadi indung Bapa, ka luhur moal kudu aya pucukan, ka handap moal kudu aya akaran, ka gigir moal kudu aya dahanan, paehna pasti deger moal aya nyawaan. Ya Allah ya Rabbi tabarakallah, eta urang kudu euling kana perjuangan kolot bu. Pak wayahna sing hade bil barokah urang ngarayakeun maulidan dina dangat ayeuna muga-muga dipasihan taufik jeung hidayah ku Gusti Allah, bisa ngabakti, bisa hormat, bisa takdim kanu jadi indung Bang. Oh, nek nanya sim abdi. Ibu karunya teu ka anak. Ibu karunya teu ka anak. Sayang teu ka anak. Bisi hayang nyaho karunya urang ka anak. Doang kumaha gedena indung Bapa urang karunya ka urang teu beda doang kitu ai kudu hayang kawan. Ya Allah ya Rabbi tabarakallah, eta urang karunya ka anak luar biasa. Ieu anak hideung dileh cik atuh diresepna, tapi cik indungna mah ku sedep bae ditimbang-timbang paret anak. Si anak raja cik anakna raja naon ieu? Raja sawah ka raja naon? Si hoton mama, homok mama, atuh da punyaan eta anak. Ya Allah ya Rabbi, ngurusan anak teu kala saripuh urang. Ngangandung anak sanajan ripuh teu kala saripuh. Tengah peuting jumplang jempling, ingatkan perjuangan indung urusan urang. Tengah peuting jumplang jempling, seret kiih cerik anak disalinan ku indung tengang lu, bener bu? Tengah peuting anak ngising disalinan ku indung sugan make ngangluh, sugan make mamarahan ta indung nyalinan urang ngising tengah peuting. Tengah saripul jeung tengah ngangluh. Tampolah mah ka salaki-salakina aya ngising kaluar sieun manehna sret we ngising dina popok disetkeun ka dinya kadeukeut anakna. Nah hudang-hudang indungna mah ya si dada ngising di bae. Barang hudang indungna dibukakeun, wow cik indung ieu si dede orok keneh ginaon hideung amat ditaina. Deuleupar digorehkeun naon teh ieu aya si kiri sagala cenah deh. Masya Allah, tabarakallah. Parenganan mah tam kolot ieu nya. Aya kitu aya salaki diri aya. Laku diracun ge nya. Bisa ngitung. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimah.